geus kehednya Alah si Jeng tinggal getian ai maneh Den eta getian Den. Eleh kumaha atuh ieu nyari aduh. Den hampura Den teu kahaja asli kalepasan Ari maneh meuni telengas pisan atuh. teu kahaja asli pul kumaha atuh ieu Upahan wayahna. da maneh atuh kalau disebutkeun getihan jadi suakeun sia mah Heudah emang getihan ai maneh. Pul, ieu getihan kitu. henteu ketak Den si Epul mah heureui Tuh ari eta naon si teh getihan abor-aboran tingali. Eleh kumaha atuh ieu nyari bejakeun geura ka si bapa geura henteu getihan Den sia Sepul kalau dibejakeun atuh ai maneh Heeh atuh da manehna telengas atuh main tonyok wae maneh watir. Den atuh hampura Den da kasep Den Enggeus Den lah engke ku abi ditonyok si Ijeng nanya. Bener nya Pulnya engke pangnonyokeun. naon nitah ka batur maneh sorangan wanita Henteu euy teu wani. heuh atuh nahan nitah pangnonyokeun segala ai maneh Da abi mah teu bisa nonjok maneh mah ari baju lekmong geura aitun siga bencong daripada maneh bibirna gede. naon sih maksudna ngahina fisik ai maneh gelut euy Sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin. amin Selalu keselamatan. Amin. Afiatan fil jasadi wa Amin. Amin. Wabarakatuh. Amin. Tobatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Den hudang ai maneh itu amin Mahawin alaina. Jeng ieu doana jeung urang we nya. naon ari maneh eta doa nu urang ai maneh Main teh saeutik we maneh mani ulah nu urang eta doana Maneh kala prasia atuh si teh sampah. Ku aing moal dibagi tiplek geura. Mana kadiekeun doana ningali urang. Sok maraneh ngadaroa deui ieu jeung urang doana nya. Itu tingali si Raden batur mah ngadaroanya ieu mah kal kasare geras eta mah. heueuh batur mah harusu ngadaroa meh menang pahalanya jeung menang ieu tiplek